mudah-mudahan rahmat pitulung pangeran salami nak nyerangan anjeun cing tabah kalayan cing emut yen anjeun teh aya di dunya Doh. tempat ruksak sakitu wilujeng kan aula ya semah kapihatur ulah tah anu bakat tiasa ngarengsekeun teh lintang ti Gusti Rama atuh kaleresan pisan ayeuna teh sieun naon nuju di kepung buta-buta rek ngakan bangsa-bangsa buta orang-orang pedalaman ngakan saha semuhun Gusti Rama teh bade dihakan sareng abdi ieu teh ieu teh garwa Gusti Rama teh aya nu ngiwat deui saha teh garwa Gusti Rama teh saha Dewi Sinta kakasihna Ibu Sinta dipaling kuda samuka ti alengka menang bejati sayen asda samuka nu maling ti manuk naon manuk anis manuk jatayu eta manuk jatayu dan manuk jatayu kungsi patelak jatayu dengan disabet jangjangna namru we saacana ngalupaskeun nyawa teh nya tidinya kengeng informasinya di manuk jati jatayu jati handap Gusti di mana ayeuna tah ayeuna teh nuju di kepung buta rek dihakan cenah ayo kaula anu bakal mantuan tinggal itu bisirek dihelakeun dihakan mah ngaran kaula Rama Sya Rama saking ngandi hawamu aula ti nagara Ayodhya pala saking Ayodhya wah hakan ku aing sobat-sobat Denawa Laksmana kaula nun pangresa sawios kuraji wae ali urang rengsekeun ieu denawa unjuk sumanga salamet agan salamet Kang nuhun ngan siastra jinggawe buah kumaha nasibna anu mawi Kakang Semar gening beuki jero teh leuweung teh kalah beuki sanget cing persanten Pangeran moal bade dolim ka makhlukna anu laras kumaha urangna we mangga aling Kang kulat aling sae mangga Laksmana kaula nun kula cing mereka newate teh ras teuing anger we sia
mau sekolah nun lepat detik salah matu awas denawa dirgabahu orahana hingkang baka mutusakan siwara ganira kejaba pusaka gua wijaya mangkaning keur mareujeuhna deuleu budak ngora teh mun dina hayam mah jajangkar ieu teh oh wah kadieu sia dek dihakan ku aing manusia penastik kersah yang tumampara ieu nggih ieu denawa dirgabahu para tikorona kapangang ku Panagua Wijaya tapi ngadak-ngadak leungit tanpa hilang tanpa kerana si horeng ieu teh dewa anu kengeng bebenu ti sawarga anu ditepak sirahna bisa kengeng panghampura tapi udah ngaliwatan heula jalma anu katitisan Wisnu nya ieu Batara Rama teh sajabina pengaman dunya teh dewa panyampurna doh anjeun dewa penyempurna walah leres dewa penolong bujeng hingga lahir batin oge anjeun teh sasat geus bisa nyampurnakeun di kaula ngulang deui ka sawarga kaula menang bebenu ayeuna mangsana kaula menang panghampura geus puluhan tahun ku hal sakitu wilujeng bajuang kasep mudah-mudahan rahmat pitulung pangeran salami nak nyarangan anjeun cing tabah kalayan cing emut yen anjeun teh aya di dunya doh tempat ruksak sakitu wilujeng kan aula lah semak kapihatur ulan nuhun pot sadaya-daya bulan aya tamu di mana tapi sanes bangsa urang sih malihan anu nulungan ka abdi ge anjeunna bangsa kere teh naon kere teh begitu kerak melindeng kere ta eta sih laporan cara balik mana ini man ulan ya dia iya pot mohon lan sembah kapihatur persa ditarima ieu wanarati mana ulan
Kaula teh ti nagara Guakis Kendas. Salamet Srenjang, salamet Pak. Duh. Sembah ka pihatur kula. Salamet Pot Dawala. Nuhun. Mana monyetnya? Ulu. Amuing. Hosak. Nah, eta buntutna kana irung ya. Ngarogok. Punten ya tuh Bapak. Anjeun teh monyeti di negara Guakis Kendas. Guakis Kendas teh tebih upami ti dieu mapah mah. Ulu. Aya naon? Hanuman dupi pengkeureun teh saderek pun Adi Laksmana. Ieu pawongan kaula Kakang Semar Astrajinga sareng Dawala. Ngeundakeun atuh sepuh. Ih, nuhun. Punten kapenggeran. Mangga. Tapi kasopan kitu nya monyetna aja mah geus kalalasareun we. Ngabadugan irung batur oge tara punten gini ene mah. Pinah deh ka Guakis Kendas sakedeung ieu ah. Aya naon nguningakeun kula. Kaula teh gaduh paman dugi ka ayeuna teh teu acan rengse. Bening ceweng itu alim eleh, ieu alim eleh.